Mitra kaum dangu sadayana. Kacaturkeun ayeuna di imahna jagat teureum. Nyi Akira anu geus katingali geus normal deui, geus cager deui sabihara-bihari. Sabalah Nyi Akira ayeuna resmi anu kasebutna jadi kabogohna tur bebenena jagat teureum. Jagat teureum boga niat arek mawa Nyi Akira pikeun nunaikeun janjina kanu jadi bapana Nyi Akira. Jagat teureum arek ngajak ka Nyi Akira nyaeta ka Arya Gumilar anu mana kur manehanana hungkul anu apal. Ki Bando oge nya teu nyaho di mana ayana ke Gumilar ayeuna. Iwal ti jagat teureum anu pernah henteu ngahaja bisa mangihan Ki Gumilar tur bisa gogoleran di imahna sanajan teu asup ka jero imahna. Pok jagat teureum harita ngomong bari neuteub seukeut ka bebenena nyatana Nyi Akira. Akira, Ki Bando, oge maneh kasriah Kumaha? nya kumaha Kang? Uing sabenerna dina waktu anu ayeuna moal lila deui uing teh bakal baris ngajak maneh euy papanggih jeung nu jadi bapa maneh anu ngaya ngaran Ki Arya Gumilar. Kang, irah tiasa petopang sareng pun bapa Arya Gumilar teh. Cek kuring oge ayeuna keur dicaritakeun tah masalah initna engke geus tunggu kasapakatan sararea. Abdi janji naon anu rek dilakukeun ku akang abdi bakal nuturkeun Kang. Syukur atuh tapi kudu dipikayang kuing teh. Terus maneh Ki Bando cek uing da maneh teh sabenerna mah encan kolot-kolot teuing. Aya maneh umur 40 tahun tawa kurang. Kula ayeuna teh kurang leuwih meureun ai 40-an mah. Nah teu niat maneh boga pamajikan? Niat mah niat. Tapi da saha atuh wanojana. Ai nu daek ka kula nu sakieu kakolotanana beungeut. Loba tamaleun geus kolot kieu mah. Henteu kitu. Sabab jodoh mah jorok. Sanajan kurang ditolak. Lamun geus kuduna geus aya jodohna tetep eta bakal jadi. Sanajan ayeuna uing geus kieu ceuk paribasana boga niat arek ngawin ka si Akira. Tapi cek Sang Hyang dumamparan uing lain jodohna, geus bosa mah bisa nolak ajeun kumaha ge. Memang bener sih. Tapi ku syariatna eta mamang asa teu pede we. Teu percaya diri. Ku kakolotan mamang, ku kaayaan mamang nu sakieu. Saha cikan wanoja nu daekeun ka mamang? Ari maneh deui kasiah. Da ceuk uing mah maneh teh geus boga umur. Nyi kasiah anu kasarempet ngomong. Harita tungkul lantaran manehna ujug-ujug ditanya ku jagat teureum. Nyi kasiah anu memangna pada dasar anu teh dina dasarna mah umurna anu geus hampir 30 encan boga pasangan hirup. Lantaran salama ieu Nyi kasiah memang aya di paguron tiluan jeung dulur sapagurona Andarwati anu meh saumur jeung manehanana
jeung Nyi Maelin anu memang leuwih ngora pisan. Umurna kira-kira sarua jeung Nyi Akira sakira umur 22 tahun atau 23 tahun. Memang kumaha gitu Kang Jaka. Mane oge sabenerna mah geus katingali cukup umur euy. Narek saumur-umur kikituan wae sorangan. Nah, teu kabita ku batur boga anak, boga keluarga. Uing oge anu umur masih keneh 24 tahun. Hayang kawin. Nikah sia harita tunggul. Jelas manehna oge lain teu hayang kawin mah. Tapi kawin teh kudu kasaha kitu cek pikir di hatena. Lantaran manehna teu loba ngenal ka lalaki. Sabab sapopoena manehna hirup pagulung-gulung jeung awewe. Kur tiluan kitu oge batur sapaguruna. Kunaon make jeung ngahulang sagala rupa? Ya tang tumureun sararea ge hayang aya rumah tangga mah. Boga batur hirup, boga anak keluarga. Tapi naon? Tapi ya kuring teu loba jeung lalaki. Jadi keur kuring sorangan bingung. Ulah bingung. Sabab pijodoheun maneh teh sabenerna mah aya di hareupeun maneh. Gebeg. Lain kuring nyika sia hungkul anu ngagebeg, tapi jelas Nyi Akira neuteub ka jaka teueuh. Ki Bando nepi ka kegereuceuman. Ceuk pikir Ki Bando saha nu hareupeun Nyi Akira. Iwal ti manehna tiluan. Lalakina di antara jaka teueuh jeung manehanana. Sedengkeun moal mungkin ka jaka teueuh sabab jaka teueuh memangna arek kawin jeung Nyi Akira. Ke. Pijodoheunana nikah sia aya di hareupeunana saha? Wah mungkin jeung jaka teueuh mah. Maksudna Kang Jaka Nikah sia harita neuteub. Nya kitu di Nyi Akira. Ari maneh teu surti lain. maksudna teu surti teh teu surti kumaha Kang? Yeuh. Uing mere saran ka maneh. Maneh lengoh. Ki Bando lengoh. Kumaha lamun sifat kalengohan maneh teh jadi lengeh. Jadi pasangan leungitkeun kalengoh maneh, hijikeun ku jalan saling mikabogoh, ku jalan hirup pabarengan. Maneh duaan bisa kabale nyungcung. Nyi Akira harita imut kagelenyu. Sabab ngarti tujuan jaga teueuh ka mana. Tapi jelas ke nyika sia harita ngaranjung kaget barang disebut-sebut ngaran Ki Bando. Ki Bando memang lalaki anu kasebutna geus kolot. Tapi ari beungeut mah Ki Bando teh henteu nguyang ceuk paribasana. Sarayan sanajan memang Ki Bando geus boga umur akana 40 tahunan. Ki Bando anu awakna memang teu pati jangkung. Bisa disebutkeun sahanapeun jaka teueuh ari awakna mah. Tapi dedegna memang kasebutna ngeusi. Jika sia harita teu wani neuteub ka Ki Bando, kurluk we harita tunggul. Sedengkeun Ki Bando disebut ngaranna ku jaka teueuh harita langsung karung tur ngomong ka jaka teueuh. Kunaon ari Jang Jaka ieu teh? Make jeung ngomong-ngomong emang sagala. Nah memang mung gitu lamun mang kau ngawinkan nyika sia.
lain mang embung tapi dah Uing yakin si Kasia oge bogoheun ka mang sok tanya uing wanita rohan lamun teu bogoheun. tapi dah maknya Kasia lain kala tungkul kitu. Ciri-ciri na jalma anu bogoh mah tara nempo kana beungeut. Nu biasana nempo kana beungeut bali maling-maling. Terus ayeuna kalah tungkul nyusup kana taneuh melong kana jukut. Hartina si Kasiah teh boga hati ka maneh. Ceuk jaka teureuk harita ngayakinkeun kana hatena Ki Bando anu teu percaya lamun nyikat dia nepi ka daek dijadikeun pamajikan ku manehanana. Jelas keur Ki Bando mah memang bogoheun ka Nyi Kasiah geus teu kudu disebut-sebut deui sabab petangtungan Nyi Kasiah jeung beungeutna anu kasebutna geulis. Nyi Kasiah beuki murungkut. Lain ku murungkut teh sieun tapi jelas era panonna oge. Naon ngaranna teh pipina oge nepi ka euceuy beureum bareubeu. Kang Jaka naonan Kang Jaka teh? Make jeung Aku Kasiah daripada hate maneh rajet tengah aku maneh bogoh ka Ki Bando. Ayo. Tapi Nyi Kasiah harita maksakeun nyekatkeun beungeut pikeun neuteub ka jaka teureuk bari jeung era parada oge. Nya kira anu diuk digigireun jaka teureuk. Harita mantuan jaka teureuk ngomong, pok nya kira harita ngomong. teh Kasiah nah anu diucapkeun ceuk sareng Kang Jaka teureuk memang leres Nyi Kasiah. Teu hade pikeun urang lelengohan terus. Ari kitu mah geus puguh urang aya batur hirup. Pikeun ngahiji rumah tangga, ngabina rumah tangga. Abdi yakin Mamang Bando bisa tanggung jawab dina sagala rupana teh. Akira teteh ayeuna akira bade naros ka teteh. Nah teteh siapa mi Mamang Abdi nyatana Ki Bando ngacatatkeun teteh istri. Nyi Kasiah harita tungkul. Hatena mah jelas surak. Tur atoh. Tapi mah nya manehna kudu langsung narima kitu wae mah. Tapi Akira teteh terus tegadu dulur terus tegadu baraya. Dulur sapaguron oge kapanan teteh teh acan kapenak. Terus teteh oge kur sakieu kaayaanana. Masalah eta mah teu kudu diomongkeun. Uing di dieu nu bakal ngabantu naon-naonna. Asal maneh Kasiah taek hungkul. Da uing ge nyaho kana hate maneh. Sok ayeuna maneh lamun teu di jalanan mah ayeuna iraha maneh. Buat teuing iraha maneh bisa ngahiji jeung Ki Bando. Uing geus apal kana lirikan panon maneh. Kana dilakna maneh ka Ki Bando. Sanajan uing teu merhatikeun terus tapi uing geus nyaho atuh. Ih, naon ieu jang Jaka teureuk sok naon teh. Ceuk Nyi Kasiah bari ngali maleweskeun beungeutna. Era lantaran kalakuan manehanana dibajar beaskeun di hareupeun Ki Bando. Sedengkeun Ki Bando ngadenge omongan Jaka teureuk kawas kitu bunga hatena. Yakin dirina sanajan can ngomongkeun naon-naon. Nah tadina mah manehna memang teu wani ngomong ka Nyi Kasiah. Sabab ningali Nyi Kasiah anu ngora keneh kadua-duana Nyi Kasiah boga beungeut anu geulis. Ki Bando jelas
Sanajan bogoh ge kur bisa nahan we jeung nempo. Teu bisa leuwih ti kitu. Ki Bando ngarumasakeun yen dirina memang geus kolot. Tapi ayeuna ngadenge omongan anu blak-blakan ceuk Jakateureuk, lain ceuk jenisnya dikasiah. Ki Bando yakin Jakateureuk bisa nyaho kana naon wae eusi hate jelema. Sabab Ki Bando geus apal kana aji kasakten Jakateureuk. Anu kasebutkeun bisa apal kajadian samemeh waktu anu kasorang. Bisa apal karena kejadian sanajan teu nyaksian dina waktu anu geus lila pisan kasebutna jadi rahasia. Jakateureuk apal sawi durung winaro. Kumaha uing mah bisa dibobodo kana hate maneh daripada maneh nyiksa batin maneh sorangan bogoh kaki Bando terus henteu ngomong akhirna maneh bakal bisul dina bujur ay. Jadi kumaha tuh? Naon anu kumaha? Ya Mamang Akang siap lamun tema Mani kaki ku kita ngomong siap kitu lamun tema maneh kasih jadi pamajikan anak kitu ngomongna. Aduh manikot kacida. Ki Bando harita euceuy beungeutna lantaran omonganna ditempas terus dipangomongkeun ku Jakateureuk. Sedengkeun nya akira nyikikik seuri ningali paroman dua manusia anu aya di hareupeunana anu beda antara awewe jeung lalaki. Nya kasiah ngabalieureun beungeutna. Sedengkeun Ki Bando harita tungkul hatena dagdingdug teu pararuguh. Sanajan geus kolot oge dai hate mah tetep sarua jeung budak ngora meureunan. Ki Bando kali-kali neuteup ka Kasiah. Sedengkeun Nyi Kasiah oge nya sarua aya neuteupna sok maling-maling ka Ki Bando. Sedengkeun kapanggih ku Jakateureuk mah geus pasti. Naon anu dilakukeun kumaranana jadi omongan keur Jakateureuk. Tur digeugeuikeun di hareupeun sararea tara aya di dingding kelir. Kumaha Kasiah rek narima lain tong hararese ayeuna narima engke ge narima teu kudu hese ngomong-ngomongin kene blak-blakan jadi uing oge mah ngomong wae. Renghap Nyi Kasiah harita ngarenghap. Memang bener satungtung manehna kanyahoan ku Jakateureuk. Tangtu Jakateureuk bakal terus-terusan ngomong nyindiran ka manehanana eta itu jeung ieuna. Tapi anehna teh ku sialna naon anu disindirkeun ku Jakateureuk memang bener kanyataanana. Nyebutkeun maneh Jakateureuk manehna bogoh tur sok maling-maling teuteup ka Ki Bando. Memang nya na kitu nu kaalaman ku dirina teu bisa ngelak saeutik oge tina naon anu diomongkeun ku Jakateureuk. Lain fitnah atawa ngageugeuikeun memang Jakateureuk mah. Naon anu diucapkeun ku Jakateureuk teh nyata ayana. Naon anu dirasakeun ku manehanana bisa diomongkeun sanajan eta rasa teh kasebutna rahasia. Jakateureuk bisa ngabukakeunana. Jadi keur dirina percuma oge ngelak, percuma nahan. Lamun ujung-ujungna kapanggih ku Jakateureuk. Ya lamun teteh mah Halo. Uing geus nyaho kana jawaban geus teu kudu diteruskeun. Ai era mah. Ki Bando. Kumaha Jang? Tah ayeuna uing ngawakilan Nyi Kasiah. Salaku calon pamajikan maneh. Teu kudu diomongkeun deui. Si Kasiah teh sabenerna bieu gerek ngomongan pedah rese ngomong apa lamureunan. Tapi teu kitu keun bae. Ayeuna mah ku uing pangwakilankeun we, hitung-hitung uing teh adina si Kasiah. Tah. Si Kasiah sabenerna geus narima
Kana naon anu diomongkeun tadi ku uing. Ayeuna mah ke Bando siap-siap pikeun kawin kasih Kasia. Jadi Kasia mama Entong mama ngatu ayeuna mah akang gitu ada mesraan saeutik. Aduh. Kumaha Kang. ni Kasia gugup. Jadi ayeuna mah akang meureunnan bisa hirup babarengan. Ya teu langkung akang. Tah kitu kadengen lagi kawin manikot ternyata teh hate uing oge milu bunganya kiranya. Nya Kang. Akhirnya oge sarua milu bunga. Kana anu diomongkeun ku Mamang oge teh Kasia. Mudah-mudahan we Mamang sing hirup rukun kena jeung teh Kasia. Amin akhir amin. Nya sakitu da deui hidup jeung jaga kateureuh hirup sing sauyunan. Iraha tuh jang jaga teureut teh. Arek mawa nyika naon rek mawa Nyi Akira kaki Arya Gumilar teh. Jiga nama ayeuna we lah. Lempang ka ditu. Memang na daerah mana gitu. Uing teu nyaho daerah mana nama. Ngan anu jelas aya di tengah leuweung. Di eta leuweung teh aya opat imah. Di opat imah. Nya opat imah. Cenah mah tadina eta opat imah teh urut pangawal ka pangawal maranehanana. Tapi pangawal manehanana nu tiluan deui teh geus paeh. Ditandasa ku jalma-jalma jahat. Kula ge asalna pangawalna. Ngan kulantaran kula mah ditugaskeun pikeun mawa kabur Nyi Akira. Tah ti waktu harita kula mawa kabur Nyi Akira ka imahna Ki Baraja mangrupakeun guru kula. Kula ngurus Nyi Akira ti leutik nepi ka dewasa kawas kieu. Didinya kula teu papanggih deui jeung Arya Gumilar. Pernah kula ningali Arya Gumilar sakolebatan tapi teuing di mana. Maksudna lain teuing di mana. Arya Gumilar harita geus lumpat. Maksud lumpat kumaha? Ya, Arya Gumilar sanggeus papanggih jeung kula teh ngaleungit eueuh teuing ka mana. Di teangan ku kula teu papanggih deui di hiji leuweung harita teh. Tah geus we ayeuna mah teu kudu dibahas deui. Siapkeun we ayeuna mah. Urang ayeuna urang nata kahirupan anyar. Urang rumah tangga masing-masing. Uing jeung si Akira. Maneh nyameureunana jeung si Kasia. Ayeuna urang siap-siap pikeun indit ka tempat tujuan urang nyaeta ka bapana Nyi Akira pikeun ngalamar si Akira sakalian nik kawin we lah. Nyaeta ka Ki Arya Gumilar anu aya di tengah leuweung. Nah ujang teu poho tempatna. Uing moal poho. Sabab uing boga alarm. Kabeneran ieu uing boga babaturan dina Batu Ali. Bisa dicek heula di mana tempatna bisi uing poho mah. Maksud akang teh. Yeuh, uing teh sabenerna boga patalukan dina Batu Ali Akira. Ngaranna teh Daman jeung Damin. Ayeuna urang onang geura. Tapi teu naon Kang. Teu naon da imah babaturan uing malah bisa na uing bisa boga imah bisa naon teh ku alatan bisi uing. Naon teh bisi maraneh para naon teh bingung. Uing bisa boga imah di mana wae.
kualatan bantuan babaturan uing Daman jeung Damin. Barang ngadenge kawas kitu nya Kasia molohok. Nya kitu deui Ki Bando molohok benong. Jadi Kang Akang waktu nyicingan anu imah boga nu siga istana teh ya eta oge sarua Wing ini ti mah ieu bisa ieu imah teh jadi dit asalna tinu baheula tina leuweung jadi leuweung deui. Tapi gumantung kana kahayang dewek. Lamun ieu imah ku dewek ek dipatenkeun pikeun hirup bisa ku uing jadi ngabogaan imah anu mewah. Uing bisa ngabogaan harta anu beunghar anu loba. Uing bisa tumulung kanu butuh nalang kanu susah ngaliwatan harta ku uing ngan nyaha bantuan tibala tentara jin anu mangrupakeun salah sahijina Kidaman jeung Kidamin anu aya dina ieu Batu Ali. Keur ku uing kurang buktikeun yeuh. harita jaga teureum ngoyag-ngoyag eta Batu Ali terus digosokeun kana pingpingna. Beres ngagosokeun harita Batu Ali. Geleger. Di luar harita kadenge suara gugur anu ting geleger. Seor angin dak dumadak harita ngagedean. Tatangkalan di luar ting pelenod katebak ku angin anu lilimungan. Angin puyuh anu dasar tur gede kacida. Barang keur kitu rieg imah karasana rek runtuh tur ngarieg mun gede nakeranan. Barang keur kitu pledug di hareupeun caka teureuk harita aya dua haseup anu ngabungbung gede nakeranan. Eta haseup teh muter beuki lila eta haseup beuki ipis jangelek. Leungit haseup datang hiji jalma anu tangtunganana teu jauh beda jeung jaka teureum. Sabab jaka teureum geus ngaomat-omatan lamun maneh narek papanggih ulah make ragana jin. Tapi kudu malih warni jadi hiji jalma sakumaha layakna jangkungna gedena persis kawas jalma. Atuh puguh we nya kira Ki Bando jeung Nyi Kasiah bengong tur ngageser ka tukang lantaran ngarasa reuas hatena deg-degan. Eta haseup beuki lila beuki leutik jangelek. Harita ngajirim hiji jalma lalaki anu pangawakana dedeg sembada. Pok eta lalaki harita bari nyemah tur deku di hareupeun jaka teureum anu keur nangtung. Pok eta dua lalaki nu ngaran Daman jeung Damin teh harita ngomong. Sorana handaruana keranan mantak kukurayeun anu ngadengena. Sampurasun Gusti Jaka Teureum. Ula Daman jeung Damin nyengakeun samah pangapatos ka salira Gusti. Diterima ku kula euy. Punten Gusti, aya pikir saeunaon? Salira ngangkir jisim abdi dongkap ka ieu tempat. Nah aya kakirangan da priyogi pantosan deui nu sanesna. Abdi duaan tangtos bakal nyumponan kana naon kahoyong salira Gusti. Sabenerna uing ngonang maneh teu penting-penting teuing euy. Oh gitu. Memangna aya naon? Memang bulu kelek tidak sama dengan bulu memang
bulu kelek tidak sama dengan bulu mewek. Siapa ulah nyanyi gitu? Uing teh sabenerna mah hayang menta pangneangankeun jalma anu ngaranna Arya Gumilar. Arya Gumilar sanes salira oge tiasa teu kedah miwarang gisim abdi. apanan maneh teh patalukan dewek. Jadi satangtuna dewek kudu bisa ngagawekeun maneh. Tapi nasa gitu nama Ki Adi Kumaha kakang? naon anu diucapkeun kudunungan urang bener. Terus urang kudu ka mana? Engkewe urang ngantosan parentah di dunungan urang di Gusti Kakateureuk. Atuh Memang nak naon kat lintang penting pisan gitu Gusti. kacina pisan penting euy. Sabab eta jalma anu ngaranna Arya Gumilar teh mangrupakeun bapakna jeung wanoja anu bakal jadi calon pamajikan Uin. Gitu. Nah. Ontong seuri sia. Hek teu seuri kumaha tuh da Uin lagi kawas kieu. Sia mah awak we badag ari ngomong kawas laleur. Emang lalu sok ngomong gitu? Ciptaan aing eta mah sia bangsat. Iraha kedahna cisip abdi miang Gusti. Ayeuna Montong nemalan sia. Salah ngomong aing teu bieu teh. sabenerna mah euy leuwih gancang leuwih hade mun bisa detik ayeuna keneh di lain ini neangan ngaran Ki Arya Gumilar di hiji leuweung. Engke lamun ilaing geus manggihan jalma nu ngaranna Arya Gumilar, ilaing bisa ngarobah sakabeh eta imah Arya Gumilar anu tadina saung robah ku ilaing jadi istana anu megah anu can aya di muka bumi ieu. Berkawis eta dong salempang Gusti. Kisip abdi dina detik ayeuna keneh bade undur diri bade miang ka mana bade nyusul tur ningali jalmi anu namina Arya Gumilar anu tangtu ku ngaran Arya Gumilar teu kedah disebatkeun ciri-cirina teu kedah disebatkeun leuweungna di mana teu sebatkeun bumina kawas kumaha. Abdi pasti bakal ngalaporkeun sadayana ka Gusti. Pral ayeuna keneh ilaing meang tinggalkeun ieu pitempatan hasilna buru-buru bawa ka kuing. Sumangga Gusti, ula pamit. Hayu Ki Adi. Hayu atuh, hayu atuh, hayu atuh.
Olah make jengengklak goblok sia. Mangga Gusti bermios. Pral, ini lain. Harita Arya Gumilar anu keur diteanganana. Saban poena, saban peutingna Arya Gumilar tara kaluar ti imahna. Sakali kaluar neangeun dahareun mangrupakeun sasatoan jeung tat bubuahan anu aya di kebon eta, di leuweung eta. Arya Gumilar beuki dieu makin kolot bae. Cicing di hiji leuweung teu dibarengan saha-saha. Arya Gumilar dina waktu harita keur diuk. Sidek wiridan jeung wiridan we Arya Gumilar naneda memuja kanu maha kawasa supaya dirina buru-buru bisa dipanggihkeun jeung nu jadi anakna. Manehna geus ngaomat-omatan ka jejaka anu pernah papanggih jeung manehanana anu ngaran Jaka Teueuh. Pok Arya Gumilar harita ngomong dina batina, ya Allah, nah jalma anu ngaran Jaka Teueuh teh eta pamuda teh geus manggihan anak kula kitu. Geus sagede kumaha anak kula anu cenah ngaranna Akira. Baheula keur ninggalkeun aing umur kakara masih keneh tekak-tekak leumpang. Inget aing kaki bando. Aing kudu bisa mulang tarima kaki bando sababna ku hirupna anak aing. Nepi ka dewasa na teh eta kabeh meunang leungeun ki bando. Sedengkeun aing anu jadi bapakna ngadon teu papanggih nepi ka sakakolotanana kieu aing teu manggihan anu jadi anak aing. Lantaran memang aing teu bisa leuwih jauh malaratan manehanana. Aing teu boga kamampuan ulin bela diri, teu boga kamampuan ilmu silat. Numatak kula tangtu moal bisa neangan Nyi Akira anu notabena eta Nyi Akira teh mangrupakeun jawara. Aing kursa bisa ngadoa we sugan jeung sugan pamuda anu ku aing diamanatkeun. Sing ngemban amanatna, sing bisa manggihan Nyi Akira tur bisa dibawa ka ieu pi tempatna. Akira ieu ama gelis di mana hidup teh hampura ama teu bisa babarengan jeung hidup. Dedeuh teuing, dedeuh teuing anak aing kudu papisah jeung aing. Kitu cek keentesna batin Arya Gumilar. Arya Gumilar hari tanggal 5 inget kana jadi anakna anu ayeuna teuing geus sagede kumaha, teuing kawas kumaha rupana. Waktu Arya Gumilar masrahkeun anakna kaki bando pikeun kabur ninggalkeun Arya Gumilar dina waktu harita. Sabab lamun Arya Gumilar harita teu gesit marentahkeun anak buahna pikeun nyalametkeun Nyi Akira, nasibna Nyi Akira teuing kumaha ayeuna. Anu tangtu nasib Nyi Akira
moal jauh beda jeung nu jadi pamajikanana anu ngaran Dewi Suti. Suti pamajikan akang, belahan jiwa akang. Akang geus mangih laratanana Nyi Akira ngaliwatan hiji pamuda anu gagah tur sakti. Menta pangduana we. Mudah-mudahan akang sing buru-buru bisa mangih bisa papanggih jeung anak urang. Anu cenah beja mah ceuk eta pamuda anu ngaran Cakat Deureuh. Nyimas Akira teh mangrupakeun wanoja anu gagah tur sakti. Jaba boga rupa anu geulis turan cunit moal jauh. Tangtu meureunan sarua jeung beungeut anjeun moal miceun sasieur jigana mah. Tapi ayeuna aing ge asa kekerenyedan cungcurungan deui. Aya naon cenah ieu teh? Biwir kekerenyedan, panon kekerenyedan sabelah ti peuting keneh. Ceuli panas. Ai beuteung mah geus puguh burilit teh encan nyatu. Cadaeur cai. Kalapa geus beak dina tangkalna ku aing dialaan wae. Nu beulah beritu dipeulaan ku bajing. Aduh, bubuahan masih keneh mararanul. Aing kieu mah kudu moro heula. Uncal jiga nama ieu. Atawa peusing. Susuganan we ku jalan aing moro bisa mangihan tur bisa papanggih jeung jalma-jalma anu balalager. Tapi saha deui jalma anu balalager aya di tengah leuweung. Aparan aing teh aya di tengah leuweung lain di pedesaan ieu teh. Anu jauh ka ditu, jauh ka dieu. Arya Gumilar harita nyengkatkeun awakna terus babatak. Rasa tulang-tulangna harita ting derek-dek. Lantaran manehanana pagaweana kursila bari jeung wiridan, ngalaksanakeun kawajibanana mangrupakeun salat. Kitu jeung kitu beurang jeung peuting kagiatanana paling ka kebon. Manehna masak naon teh ngaranna teh tatanen. Dimulai cabe sanajan teu lega tapi cukup jang soranganeun mah pikeun manehanana barang dahar diteubeung. Antukna Arya Gumilar harita kaluar ti imahna sanggeus mulakan panto. Eta imah teh leutik tapi campernik. Ukuranana henteu gede, maklum saung. Sedengkeun di tukangeunana di imahna tukangeun imahna Ki Arya Gumilar harita aya 3 imah deui. Anu imahna gedena sarua. Tapi bedana teh imah anu 3 mah katinggalina geus kusem. Barang harita Ki Bando atanapi Arya Gumilar arek ngalengkahkeun turun ti imahna. Seor karasa aya angin anu kecil gede nana keranan. Angin anu lilimbungan atuh puguh. Arya Gumilar anu rek ngalengkah harita narik di sukuna lantaran ngarasa kaget aya angin tiba-tiba. Ret Arya Gumilar ngareret kana tatangkalan anu ting pelenod, malah sabagian aya nu semplak sagala. Tapi Arya Gumilar arita kerung ningali ke tempat anu lain tetangkalan teu gerak. Nah aya angin anu gugunculkan kawas kieu
Di dieu aya angin anu kacida gedena eta geuning tatangkalan nepi ka semplak dahana. Sedengkeun di tempat anu belah ditu piraanan kahalangan ku tangkal anu gede eta. Dah teu gerak saeutik-eutik acan aya naon ieu teh kila-kila. Tapi naon oge anu kajadian mudah-mudahan we aing sing disalametkeun. Mudah-mudahan we sing jadi kahadean keur aing. Barang ret harita Kibando ka tempat anu biasa kumanehna pake leumpang neangan bubuahan atawa keperluan. Ki Gumilar harita nontek kerung lantaran ku Gumilar ningali jalma anu leumpang duaan ngagara ridik. Ki Gumilar harita narik di awakna asup di kajero nutupkeun pantona bari nogel dina liang bilik. Katingali eta dua jalma teh ngarobrol tapi teuing anu naon anu diobrolkeunana. Saha eta jalma teh? Nah, make jeung leumpang ka ieu pitempatana kasasar atawa kumaha ieu teh? Ceuk Arya Gumilar ngarasa bingung. Kadua jalma anu leumpang rada deuketan ka tempat manehanana. Arya Gumilar beuki nogel we dina panto dina liang bilik. Eta jalma teh beuki lila beuki deukeut ka tempat manehanana. Arya Gumilar beuki deg-degan hatena. Jantungna dagdigdug teu pararugu. Sabab eta jalma teh katingali jalma anu jangkung gede. Paromanana sangar. Leungeun kenca katuhuna harita make geulang anu ting borelak. Nah, jalma teh asa beda ieu mah. Siga-siga jalma di kota raja. Nah, ke aya acara naon ti karajaan datang ka dieu. Nah, eta jalma teh keur maroro kitu jeung raja-rajana dieu pitempatan. Teu mungkin tapi jalma anu diperhatikeun duaan. Leumpang beuki deukeut wae kana golodog. Arya Gumilar harita munurkeun sukuna. Kadenge eta jalma teh harita ngomong ka salah saurangna. Kakang, ieu merenang tempatna. Memang ieu tempatna di. Teu hese niaganana. Kudu kumaha urang ayeuna atuh? Nya urang uluk salam sakumaha biasana. Sok atuh. Sampurasun. 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 Arya Gumilar kacida pisan kagetna. Barang ngadenge dua jalma di luar uluk salam ka dirina. Asa dina pangimpian keur Arya Gumilar saumur hirup di dinya kakara aya anu uluk salam teh dua kali. Hiji anu ngaran Jaka Teueuh anu kasampak keur sare. Anu kadua na nyaeta dua jalma ieu. Ka aing atawa lain ieu teh. Sampurasun. Eta ti luar kadenge deui bari kaketrok. Kula jaho
Anjeun aya di imah sabalat bieu katingali ku kula anjeun ngintip dina panto kula datang ka ieu pitempatan lain jalma jahat rampes Arya Gumilar sanggeus ngadenge ucapan anu di luar harita ngarampeskeun plug kadenge suku Arya Gumilar harita leumpang dina palupuh kolotrak leket bray Arya Gumilar harita mukakeun panto dua jalma harita neuteub seukeut ka Arya Gumilar bari mangut hampura kaula ngaganggu aya pikir saeunaon salira dat sumping ka ieu pitempatan nun punten kula samemehna geus cologog datang ka ieu pitempatan kula diutus ku hiji dunungan kula diutus ku dunungan salira aya pikir saeunaon dunungan salira ngutus salira ka ieu pitempatan Jun dunungan kula anu ngaran Raja Kateureuh marentahkeun kula pikeun datang ka ieu pitempatan Jakateureuh bener tangtu salira terang kana mina Jakateureuh tangtu kura apal ka jalma anu ngaran Jakateureuh hiji pamuda anu gagah tur sakti memang bener aya naon cenah Jakateureuh ngutus Andika datang ka ieu pitempatan atuh diuk heula di dieu urang ngopi-ngopi heula tapi bener ketang da kopi mah di dieu mah eueuh aya oge cai herang we anu langsung tina pancuran tah di tukangan imah ke atuh kula rek nyokot heula cai teu kudu sabab kula oge mawa dahareun anu ngeunah-ngeunah anu nikmat-nikmat pikeun dibikeun ka anjeun ti dunungan kula Jakateureuh mana Ki Adi babawaanana Iya babawaan mah sor babawaan anu dina kantong hari terbikeun sedengkeun Arya Gumilar kelung sabab tadi katinggalina eta jalma teh lengoh teu mawa babawaan tapi naha ayeuna geus mamawa kantong anu kacidaribona teu salah ieu teh memang teu salah sakainget kula tadi anjeun datang ka ieu pitempatan teh lengoh tur keupat nah ayeuna jadi mawa babawaan eta memang anu jadi kasaktian kula salaku pagawena Gusti Jakateureuh Gusti Jakateureuh nah Jakateureuh teh raja calon raja ti nagara mana kula teu bisa ngabejakeun ti nagara manana engke we taros di nagara manana mah sabab anu moalami deui Jakateureuh bakal miang ka ieu tur dongkap ka ieu pitempatan
jeung calon istrina calon pameswarina anu nami Nyimas Akira. Nyimas Akira eta mana kula? Kula apal. Anjeun apal? Kula tangtu apal. Salira calon mertuana Gusti Cakateuruh. Hayu atuh ka jero heula. Teu kudu. Nah, nu aya salira oge keluar heula ti ieu bumi. Sabab dina dengeut ayeuna keneh ieu bumi bade diromak ku kaula. Diromak. Dijadikeun naon? Ulah diruksak ieu imah kula ieu nu jadi aset kula ieu. Diromak bakal dijadikeun hiji istana anu kacida pisan megahna. Ulah heuri andika. Kula moal heureuy. Bisi anjeun panasaran sok ayeuna salira kaluar heula ngadeg tapalih kiwaeun jalmi anu genutur butut ngan omat. Ki Adi Kumaha? Ulah hitut bahaya. Pontong seuri sia. Hayang seuri jeung hayang modal. Goblok dakeranan. Kumaha ieu teh maksudna? Nah kurat ayeuna ditita keluar. Antosan menang sababaraha detik. Peungpeunan soca salira. Ieu bumi anu aya 4 jumlahna bakal diromak tur dijadikeun hiji istana sakumaha kahoyong Cakateuruh salaku raja kaula. Cakateuruh jadi raja. Cakateuruh mangrupakeun teureusna raja. Jalma anu bakal mingpin anu aya di pasisir laut kidul dina zaman ayeuna nepi ka zaman iraha wae. Ngaran Cakateuruh bakal kacapangan hiji raja anu gagah, hiji pamingpin anu tara ulin kana masalah korupsi, hiji pamingpin anu bijaksana tur ngarti ka masyarakatna. Jadi ayeuna rek dirobah. Eureumkeun soca salira. Engke lamun ditos diparentahkeun ku kula. Pek geura buka deui socana. Pasti salira bakal aneh tur bingung. Hade lamun kitu mah cik nya dipeureumkeun mudah-mudahan we sugan teh nya ye bakal jadi istana. Tapi lamun jadi istana aing jadi naonna? Apanan rajana saha engkena? Salira tiasa janten raja. Lamun aya raja teh berarti kudu aya prajurit. Salira tiasa milarian prajurit. Milarian prajurit ieu teh di tengah hutan, di tengah leuweung. Engke ieu tempat bakal dijadikeun nagara sakuma mistina nagara anu rame
pinuh ku karamean, istana nu ngajengleng, taman-taman anu aralus tur endah. Pokona mah ieu tempat bakal jadi tempat anu paling berharga. Yakin Andika ieu negara nanti ieu tempat bakal jadi hiji kerajaan? Kula yakin. Tapi saha nu bakal jadi rajana? Lamun teu salira nya bakal Raden Cakateureum. Hade lamun kitu cing sok buktikeun. Mangga salira mundur ka palih kiwa. Bereumkeun soca salira. Hah! Seor angin sabaraha harita nyeor mah di gedena keranan. Kadenge ku Arya Gumilar kumuruhna aneuh recetna jalma teuing sabaraha rebu kadengena eta jalma anu recet loba nu ngaromong loba nu tinggaroak loba nu rupa-rupa keureut sabaraha menit